bener kadinya aya di handapun beringinnya keur istirahat. Setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sodaqoh ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disodaqohan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sodaqoh ka anak kula bae cek gini. Bener. Saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu mah ngaraji kabeh. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baekeun kadinya geus. Cep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren, kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Bisi bengke di imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae. Bapak geus setan burung. Ayeuna mah anak dasari, bapak geus seuri. Ayeuna mah dirangkul urang pas setan-setan bayu cek. Masya Allah. Ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi. Ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus syiyam. Tawi kilaiki kuswiji kitab bala tetep ing dalem martalakeun puasa. Jibu saum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib apa puasa ing dalam bulan Ramadan kalawan salah suwiji pirang-pirang perkara kang lilima. Aduha bikamali Sya'ban salasina yauman dawi salah suwijina khamsah. Kutetap kalawan sampurnanya bulan Sya'ban 30 dina tsaniyah. Tawi kang kaping dunia khamsa biruyatil hilal ikut tetep kalawan ningali hilal yakiman rawing dalam maka wong kang ningali aman wing hilal win kana fasikon lan sanajan ana yaman iku wong kang fasik wasalisu habisubuti tawi kang kaping talune khamsa ikut tetep kalawan tetep hilal bihaqi malam yarah dalam maka wong kang ora ningali amanuhing hilal bi'adli syahadah kalawan adil syahadah rabi'uha utawi kang kaping papat khamsa bi akhbari adli riwayat mausukin bi Kutetel kalawan nyaritakeun wong kang adil riwayat kang den piandal apa bihi kalawan hebat. Sawaun laqa fil qalbi sidqu huwa amlaiku pada utaya tuniba ing dalam hati apa bener ya kebaratawar. Oh goi
bil qalbi sidqu atawa ora kang den piandel apa bi kalawan kang lamun turiba ing dalem ati apa bener khamiswa utawi kang kaping 5 khamsa bizanni dukhuli ramadhan ikut kalawan sang kemanjing Ramadan bil ijtihadi dalam bil ijtihadi kalawan ijtihad biman istaba alaihi dzalik ing dalem kang saliru ing atase man wa dzalika mangkono dina minggu ieu urang sakumaha kamari dicarioskeun bahwa minggu ieu minggu terakhir pangawasan di tahun ieu menjelang Ramadan diliburkeun ngaji mingguan sajero di bulan Ramadan urang make ilmu hasil urang ngaji satahun dina satahun pengajian urang loba anu arasup ka jero hate urang ilmu melalui pengajian di lemburna masing-masing di dieu aya nu di TV segala macam malah mah ngajina lobaan di TV sebab bari hiburan ngaji guru teu neuleuh ka nyana-nyana teu neuleuh ka guru bari ngadapang bari ngarokok bari ngopi jadi ngaji di TV mah kos kitu badak taakur jeung persyaratan taklim lolobana teu mangpaat cacak urang ngaji kieu ge Pak adu hareupan makena mah eungap hasil ngaji urang bebenangan dongeng-dongeng tahajud eta teh maksudna mah nitah supaya urang daek tahajud dongeng-dongeng salat duha nitah supaya urang daek ngalaksanakeun salat sebab engke di akhirat begitu urang deuk asup ka sorga lawangna aya mereka babut tahajud wah nu tilok tahajud teu bisa lewat lawang eta tanya ku malaikat mana kartu tahajudna hage kartu kredit dibalikeun ka neraka aya babud duha nu tilok salat duha teu bisa asup lewat lawang eta babul witri bab salat witir aya babus sodakoh nu teu boga kartu sodakoh moal bisa asup lewat lawang eta aya deui babur rayyan ieu mah diperuntukkeun ka jelema nu puasa di bulan Ramadan nah sugana tuh tahajud urang teu bisa asup duha mah komo witir apalagi sodakoh mah berat disugan we atuh babur rayyan aya nu ngacung harita Sina Abu Bakar pas Kangjeng keur nyarita kitu Sina Abu Bakar ngacung tuan ai tadi makan eueuh nu arasup kumaha lamun nya tahajud nya duha nya witir nya sodakoh nya puasa tah lewat mana tah si Kangjeng Nabi senyum lantaran nu kos kitu teh Sidina Abu Bakar di aya kabeh di manehanna tahajud aya duha aya witir aya sedekah aya puasa aya cak Kangjeng Nabi ulah loba tatanya Abu Bakar
mana yang menek lewat mamane mangga bae. Jadi bebas apa milih jalannya, masya Allah. Mudah-mudahan orang yang ke dititah milih atuh diaminan ge moal bae. Ai henteu mah. Ya Allah karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur. Iman ka Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok. Urang nu iman asup ka ayat eta. Tak loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ka pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ka majelis taklim deuk naon nya hayang disundatan. Sundatan bisa aja. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan. Besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat-umat nu bara heula ge di syariat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang, nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres teu pati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik. Terus nyatuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus nyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Iya secara tobi watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh ku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya benar-benar jadi manusia. Maka
tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam, terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang, ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam, disengsarikeun ku profesor Islam, ku doktor Islam, lantaran moal bohong Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajeun teh mah sakadar carita. Urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana. Urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak, indah jasa. Indah jasa. Penting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sapatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuh ku rahmat, bulan Ramadan teh pinuh ku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali mane nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus bae. Masya Allah, urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih.
Iku gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah, tilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi, nyana make pakaian nun pake karesep ku nyana salat, nyana puasa biasa bae. Jadi nyana mah sataun ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Segitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, maknya aing deuk dihampura teu bungah. Mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuku rahmat, pinuku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing setahun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya, Aisyah kumaha di jero kubur, pertanyaan alhamdulillah salamet cekeun. Jadi penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana, jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab, di akhirat geus disadiakeun surga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sajen mah Allah sia deuk apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas, asal Ramadan geus bebas. Bener kan cak kiuci, tanyakeun kitu ka ditu ka kiuci. Geus pokona bebas bae eta. Ngeunaheun pan. Mantep jasa, masyaallah. Geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Yajibu shaum Ramadan bi adi umrin khamsah. Wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara tinu 5. Hiji bikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh salasa nurutkeun cek hisab kopi. Salasa Rebo Kemis, Jumat Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo ngahenen kara sejero. Ta eta istiqmal garana bikamali Sya'ban 30 yauma. Geus sebab bulan Islam eueuh 30 hiji, pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit, hilal bulan sabit, aya qamar bulan purnama, hilal bulan sabit. Nah neuleu bulan eta ge sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal. Jangsa ti hak madra'ahu. Di hak jelema nu neuleuh sanajan fasek, nyana neuleuh, nyana pasek, wajib bae puasa. Sebab cek Kangjeng Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li
ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddatas sya'bana 30 yauma. Cek ahli bilagah mah bade istikhdam sebab li ru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru li ru'yatihi Syawal. Cek yang Nabi puasalah marane kabeh li ru'yatihi sabada neule bulan sabit Ramadan. Bukalah marane kabeh li ru'yatihi lambi mana ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeule fa in gumma mendung misalna alaikum fakmilu iddatas sya'bana 30. Istiqmalkeun 30 poe. Dua nomor katilu bisubutihi tetepna hilal yakiman lam yarahu bi'adli syahadah. Bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh per kabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik, maka qodi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu. Nah, etalah wajib puasa. Ieu nu sok urang dilaksanakeun. Hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayat. Nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya. Ulah aya muatan gaji, muatan dibere, muatan organisasi, muatan politik. Ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu. Sebab di urang aya tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih geus teu narima. Ai kudu dibejakeun terang-terangan mah kos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu, Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya, jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing, hitunganna ge masing-masing, lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku Cilisya. Eta kos kitu kuduna syahadatu hisbah, tim bisa dibentuk ulah dibere duit. Ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur. Nah, kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur. Nah, di Indonesia nu tim diterima ku nagara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima, geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia kanu kos kararitu los. Pokona ngabimbangkeun umat. Teu beres teh mah kos kitu mah. Kudu karena Allah. Ulah aya nanaon. Ieu mah memehna geus diberitakeun. Waduh, masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? 3 gitu. Ya, teu beres. 2, 3 kabat bi ikhbari adli riwayah aya berita ti jelema nu adil caritaanana
mausukin bihi nu kaandel carita anak eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil carita anak bahwa ru'yat telah terlihat hilal telah terru'yat wajib puasa atawa kitu ghairi mausukin jelemana teu kaandel cuman asup ka lubuk hati dalil-dalilna dengan jelas ucapan-ucapanna dengan jelas padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandal tapi saat ieu mah urang percaya bisa dipercaya wajib puasa nomor kalima bizanni dukhuli ramadan sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad bimanis taba'alizal bagi jelema nu keliru aya jelema di penjara can awa informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana atawa di gunung sorangan bae eueuh informasi ti kota ti nagara nyana hirup di gunung sorangan bae ijtihad lah hasil ijtihadnya wajib dilaksanakeun puasa atawa di kutub baheula kuari mah geus eueuh anu henteu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya wajiblah puasa surutu sihatihi arba'atu asya hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam ahok teu sah puasa artina kafir mah Kristen Katolik Buddha Konghucu Hindu teu sah puasa lantaran kurang syaratna di antara syaratna kudu beragama Islam jadi aya syarat mamaya tawaqquf wujudu syai'ala wujudihi sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu berarti lamun teu wudu teu bisa salat tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon ngan syarat sahna salat kudu wudu ta eta syarat ngaran iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam urang malahir ka dunya geus teu hese cape hese beleke langsung geus molongpong lawang sorga tinggal ditutup apa henteupna dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu henteu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak leutik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca henteu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool eueuh haid di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid
nipas wilada haram awewe nu kerehed puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasana kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun. Syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tatadina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tatadina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad batat kulantaran nya teu puasa disiksa engke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana aki-aki nu geus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja aki-aki nini nu geus karolot nu geus teu kuateun puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki teu geus nini nah eta teu kudu puasa. Urang ngeuneuh aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya. Urang lalaki neuleuh nini ribet sebenarnya geus eueuh pikahayang tapi eta Kiai Akik ngimpi Syekh Akik teh seorang kutubul aulia ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun tapi maka sedo maka bola-bola Masya Allah lipen hebat jasa ya Allah ya Rabb make ieu lagi naon ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm wah hebat jasa make lepis ya Allah ya lili bengking bongkok make lepis biasa make kaos biasa ya Allah. Jadi sakit teh bingung ngagerokeunana ai digerokeun neng geus kolot ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng nya kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek ih neng cek nini atuh ya mah atuh ka dieu ni ih nini neng atuh ih si kumaha cek nya ai ka dieu tuh ning ne atuh neng ni kade aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarnya saha ieu kieu teuing ni lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seuri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting tung gitu cek saya akik teh udah gede ada gede amat laga nini bae ya sadajan dikicepan gitu hayang geus sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si akik ai nini saha nu sabenerna kula teh dunya cekna oh dunya cekna kula dunya
kula geus kolot ngan kula ngahaja cek yana make hiasan supaya jelema tertarik. Waduh, atuh dia kos kieu mah jelema meureunana hampir tertarik kabeh kan ini. Alhamdulillah cek yana. Biasanya lagi nyebut alhamdulillah, paseh alhamdulillah. Alhamdulillah cek yana loba jasa jelema nu tertarik kan ini. Komo lamun di deuleu di tukang meni. Nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah. Buuk di blow gini. Jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-ngiprik karung berarti eta teh keur ngiprik-ngiprik nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini deres teh mah dudara ragang kabeh ge teh mah ieu kiai nu ngudag-ngudag dunia berarti ngudag-ngudag nini nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung ya Allah itu orang namun dikitukeun Bang. Oh masya Allah ini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapaikan syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kawajiban puasa. Wajib puasa gering. Ustad kaya mah jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan. Keur ngadahar goreng sangu. Ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu. Kaget nya lagi. Eta teh geus ka 10 poe, 10 poe Ramadan. Nyana nanya ka pamajikanana, ka eta ka jawara. Emang teu puasa gitu? Cicing bae. Emang teu puasa pamajikan anu ngomong. Ulah ada omong Ustad. Deres tahun ieu mah menang 7 tahun kamari mangan 3. Geus deres ieu ge kemajuan sakena. Sugan tahun hareup 10 lah. Eta Ustad kaget neuli jawara teu puasa di bulan Ramadan. Tapi didereskeun kene ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7. Tahun kamari mah 3. Jadi geus hebat jasa 7 ge teh mah geus. Masyaallah. Nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin. Ka dituna potong. Nyung serbat tu kajian kokoa. Allah karim. Jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa. Teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa. Geus sia mah nu mantak wae digeringkeun ge supaya ulah puasa. Ulah puasa engke bae kodok di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa. Allah karim. Mampang jasa ibadah jeung Allah. Bulan Ramadan urang giring kemudian teu puasa ke itu kodoan Syawal can sehat kana bae Hafid can sehat kana bae Muharram haji can sehat kana bae Muharram kaburu pae urang Muharram pae teu masalah engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan Gusti teu kudu nanya ka abdi anggosi mere gering ka abdi sia di bulan haji mah kuaing disehatkeun. Encan pati sehat sia lamun puasa mah. Ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh. Aing mah hanya hopan ka sia. Di heuh oge nya neraka sia. Bisa dibohongan emangna urang yang polisi bisa bohong. Jeung Allah mah bisa bohong kajen kuku bahagia. Sehat henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmuna seluruh perkara eueuh nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatul
jeung cicing di lembur teka mana urang cicing di imah di lembur urang teka mana wajib ngalaksanakeun puasa. Ketika urang berangkat nyaba ke Bandung menang buka sanajan urang tenang-tenang ngan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ke Bandung ti dieu ke Surabaya menang urang buka. Cuman antara Abdul buka jeung teu Abdul kumaha kamasyakatan. Ketika orang di perjalanan aya masyakat Abdulan buka. Ketika orang teu aya masyakat Abdulan kene puasa. Da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana. Arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3. Hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat meme magrib niat terjadi bada fajar niat terjadi jeung niatna kudu unggal penting teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah kecuali mazhab Maliki mantak dipake bacana ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel pakai ganjal mazhab Maliki niat eta geus di awal urang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niatna kumaha niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk bulan Ramadan jadi geus sakitu pangsa etikna niat kos kitu. Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qoblal fajri fala syamalah. Sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat ti penting, unggal penting, paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan. Jadi sakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nah ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sakali deui nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aya nu ribut di lembur Ramadhana jeung ramadhani cek aing Ramadhana Ramadhani aing mengaji Ramadhana sia Ramadhani isuk da teu parwasa kabeh perbut Ramadhana geus dek Ramadhana teh dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun pagahan anak urang incu urang niatna niat mah penting. Das maghrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur maghrib langsung nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi atawa pas inget ke salat maghrib imamna babacaana lila maca surat kuduna qul ya qulhu ieu sabihis maghrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah kori kurang pati kaondang mal salah ya surat sabihis jadi kulantaran kesal jangan niat di salat niat di jero hate nawaitu suma godinan dari fardhu syahr Ramadan jadi bae di jero hate wasalah atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu suma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi jadi penting-penting keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ka jero kamar sare jeung pamajikan
cari jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejenan dek keluar cai mani ingat ada cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten awan sabari cek kana jadi bae masalah babari jasa Masya Allah malah mas sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat peting unggal peting lamun pohon teu niat awas diancam hiji wajib imsak artina imsak teh teu meunang barang dahar teu meunang nginum teu meunang jemekos nu puasa bae padahal status teu puasa wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar, mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali. Kan bantak wajib imsak urang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tetarku muftirin ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa naon min usuli ainin liman fajin maktuh ya dahar ya nginum ngasupkeun benda ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka ya celi ya irung ya mata eta batal kudu ditinggalkeun eta wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal man zara'ahul kai ay galabahu wa saymun falasani qada wa man istaqa'a falyaqdi jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang ai prak datang penyakit 7 puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa atawa naik mobil marum urang kampung yang naik mobilnya dia ke Banten datang ka Cikupa geus puyeng geus puyeng jaknya nata tangkalan konon lalempangannya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh leumpangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil lah yang utah maksudnya batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min ikhadi kullil hasyafah ngasupkeun hasyafah batal atawa nu kaasupan hasyafana batal atawa ukuran hasyafah mun eueuh hasyafah batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu kunyana di lumayan-lumayankeun dia asup-asup itu rada kajero satu batal sarua Masya Allah karim kahiji niati peting unggal peting nomor kedua
ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang minum yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil bari nyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakarak gesa minggu nyana tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu batal non teu batal sebab ma'dzur nya sebab dahar geuteun aku Kristen asup Islam oh tisu datang ke jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 oh tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi cek nanti cek orang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tau kos gitu ma'dzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik da ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal kubaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah ka darah lain ka jero lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana itulah rukunna hiji niat nomor kedua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu mal qadaya shauli al kafaratul uzma wajib disertai dengan qada godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat kene dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui ieu iya
disebut kafaratul uzma ieu mah itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin. Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nya ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak ceknya teh waduh nantang nih atupan langsung ayeuna neuleuh kos kitu mah bobogaan kan huda sedengkeun cak ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit kan asal zakar hudang zalal akal masya Allah idza qoma zakar zalal akal di mana nangtung bobogaan akal leungit pohonnya leng teringat di bumi alam karena ge panganten anyar gubrag wae langsung pamajikanna inget bae inget teh sarua bae lah diantepkeun sarwana kesimpulan lama kisah jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal didenda kudu mayar kafarat cing hade naon kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawena ieu eueuh cacat kana pagawean eueuh di urang mah rokobah teh di mamanda ge ku ari mah eueuh ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut ceknya na boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik komo mun 2 bulan lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut yut'amu sittina miskinan mereka daharan 60 miskin likullin minhum muddun min ghalibi kutil balad al mujid fil fitrah saurang mud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku sampi 60 ta etalah dendaanana mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok kadeket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma ai ge Sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran yen mau gagah jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya mah lain nginum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi jangan nggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas azan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak buka anana make eta masalah
wajibu mal qada'i al-imsakul lisam bisasitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi alam muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalawara nya ti peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu alaman dasahara zanan baqa alail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam setengah 4 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleuh jemna tetep setengah 4 keneh bae ieu mah horenganan innalillahi jemna masyaallah ai sia payah tuh teh dikubur iya horenganan jemna setengah 4 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peuting keneh ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dhannan li gurubi dhannan al gurub pabana khilafah itu ieu mah buka nyana hees barang hees sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng oh geus peuting cek ngana geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran beurit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam beurit teh ngobrol jeung beurit ngobrol teh jeung beurit deui buaya ngobrol jeung singa ngobrol di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek ngobrol biasa kuari geus sarua teh tapi cek buaya kula aya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah setik cek ngana teh awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kulan teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di imah urang loba beurit tah eta teh introspeksi
bahwa puarting urang teh kurang sodaqoh bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu. Nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunah diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lempang bener ayah kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran iya bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi mah kasep ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana kernaun di istirahat segala lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang gunaon gitu itu gunaon teu diganggu mana itu henteu kunaon cek lain atuh pan atuh ke kumaha nya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si akik yang seri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui ai kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus mubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus baik berang jeung penting hese nya nama karena Allah baik datang ka kula mun ngadeukeutannya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae mah ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui
aya warga datang ka nyana. Waalaikum ka Kiai Akik. Waalaikumsalam. Kula teh Kiai. Tadina kula muryangan bae ka hiji. Nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar. Lamun aing sehat jeung aing dagang maju, aing nazar dek sodako ke setan. Kira-kira teh nazar. Ya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat, dagang atuh alhamdulillah. Na ieu nazar kula sah tante. Saya boga masalah kos kitu cek Kiai teh. Ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas. Lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa. Urusan sah jeung teu sah mah gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah. Nazar mah nazar teu bisa ngarobah, bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil. Cak Kangjeng Nabi, aya sedekah kudu nazar. Eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna. Geus gampang teh mah urusanana. Ngan ieu mah sakieu doang. Lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa. Maka laksanakeun. Tah, kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu? Nazar sedekah ka setan. Nya cek jalan teh makana lah aing munajat deui ka Allah, munajat deui ka Allah nyana saya Akik teh, ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan. Coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas. Ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Teh setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar, sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Geus ka dinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu mah ngaraji kabeh. Mantap. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baekeun ka dinya geus. Cep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deukeut pondok pesantren, kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Bisi bengke di imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae. Bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari, bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae yuk cek.
Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ke anak-anak na etan tadi ya Allah ya tuh batur mah hayangnya hoka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya tah anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nyawa tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun gantu aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawimun tah tepan ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka Abah cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si Dasim jadi si Dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong kanu kolot, ngomong kanu kolot, bacakan dasimun, simbreukeun kanu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot dasim sia.